Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring bade ngadunggikeun dongeng anu judulna Sasakala Kuya Ngagandong Imahna. Di zaman baheula, kapungkur mah imah kuya teh aya di sisi muara. Saban poe, kuya gawena ngan ukur ngahuma. Kuya getol pisan kana ngahuma teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma. Aya hujan angin anu gede kacida. Tatangkalan loba anu rarubuh. Hiji deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Brus weh lep telem ragrag galowi. Sakadang kuya atuh sedih pisan. Barang balik ka imahna geus teu aya. Isukna kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga bangunan agung jeung kuat. Supaya ulah kabawa angin deui, hiji poe kuya balik ti huma. Tuluy masak keur dahar sore. Sabat masak, manehna kacai heula. Keur dicai, manehna nempo hasup ngebul dina susuhunan imahna. Kuya gancang mareuman, tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna anu beak kabeulem. Teu lila keur kitu ujug-ujug jual bae sakadang monyet kolot anu geus lobah wisan. Eta monyet teh ngomong ka kuya, "Tong diceurikan sakadang kuya nyieun deui bae imahna mah." Lain matak sakali ieu bae sakadang monyet. Harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring ruksak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh? Gampang atuh kunya, ngaraha imah hayang ulah cilaka mah babawa wae, ulah tinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tonggong maneh. Yeun pantona sakira asup kana sirah bae, supaya gampang ngasupkeun sirah ka jerona. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat, nu gede ngukur kana awak. Pantod dihareup ukur bisa logor. Sirah paranti kaluar asupna bae. Saenggeus imahna jadi, prak bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu menerkeunana. Tah, di harita mah imah sakadang kuya teh sok dibababa bae. Digagandong. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.